barora mah liur enak teh sidik urang teh hayang meuli cancut hurung utang nu hurung enak teh tan menang THR lebaran tereh bari can boga naon-naon piraku atuh eraku batur teuing atuh da boga salakina kala aduh aing kerek-kerek ganti salaki anu meunang gawe kontrak hese boga terjadi kieu mah apur atuh budak pencareurik ningali batur hayang kue hayang naon kalau beuki geuneuh kumaha atuh budak meureun hayang baju ningali batur bubrek cing mikir we atuh kitu bejakeun ka salaki teh yen hare-hare hirup we Nice. ngomong mah geus loba geus sagala akal kumaha tapi anger we da kumaha meunang teh kumaha da kieu di paur atuh kitu mah ningalikeun batur meureun kacuk ka dieu barang beuli pararanas budak meureunan kete mah hayang di batur kumaha urang teh dipanggulikeun tah hese meureunan budak teh mah meuli itu meuli ieu ai urang meureun bararingung nya tatara kaluar teh kitu mah teu boga duit mau usaha abdi mah komo eta mah usaha dua anak piraku teu kabeulik kue piraku teu baju gedung ah di pikiran di kalahan mah geus we antep nepi ka mana deuh hadap mamanas geus kabar di baju encan kitu si Nur kitu jeung barudak teh kabehanana kayak orang tanyakan heula nah udah mobil naik motor kumaha nu atuh ini bararingung teuing geus kamar di baju dulan encan encan baroraan kapan baroga salaki make jeung encan sagala kamu nu sabeula boga salaki gitu boga baju eueuh salaki kaera boga salaki kitu mah piceun ganti gara kudu anyar kalieur urang mah teh ngaganti nu anyar boga gawe anu terjadi kieu mah payu urang mah meunangkeun kamari salaki meunangkeun anu gede-gedena nu perut kumaha astagfirullah aing urang mah hayang menyagak eueuh duit urang mah kamari meuli baju budak hayang baju dulan meuli baju apaan anu urut mah disampeur kabehanana di sarana kabehanana urang dikasiheuneun gitu urang mah dengekeun meuli baju budak meuli baju bapana geus sapatu oge urang sapatu hurung urang nu ayeuna atuh sugar aya sesa urang minjem hayang meuli cangcut hurung moal da atuh urang teh keur meuli kue keur meuli naon kalieur-lieur nginjem dangke ge aya nuturkeun nginjemkeun usum loba mah lieur iraha mayarna urang mah nya salah mayarna mah kewe urang geus punah setoran dibayar kan bareng teu duit rame ieu marulung baju dulan eta can eta urang can nya mantap sarua can meuli lumayan atuh aya sok atuh gerak kirim THR-na can datang orang itu boga THR sanglayan marene masalah di bagawe swasta injomkeun duitna geus kedeung swasta gede mata lain naon ya cara urang ulah salaki urang buat salaki teh kan mimiti mah urang da teu burut enak mah kanu burut jadi alam mun dia plastik bujur duit jadi pakai balanya urang mah kaditu urang burut burut dari mah jadi orang kamari mah henteu kan kurang burut lempang kieu kan bae apan alus oke oh berarti ti sora eta meunang duit teh tadi mah henteu tadi mah henteu ieu ngan dirajina burut di bawah nu burut mah dan apa hese kalau ya tenor ayeuna mah kurang teh lamun hayang boga baju hayang duit loba terus saya kapikir batur ngagesek we urang aya sebutukeun di tukang meureun kumaha nyamayana Ya. korban ngegesek setan pun boga tuyul babari jeung bagong urang mah teu boga tuyul teu boga bagong kurang gaji mah karun linu ayeuna kabeh urang ngolongkong kitu ditinggal nya meureun nampung kumaha ngajengkang semua meningkat ya teh setoran teh geus eureun tah duit anu keur minggu ayeuna teh pake meuli baju keur barudak atuh aya boga salaki digawe emah ye dengekeun aya di rumah ye era lamun teu beli baju jang lebaran urang mah senal pitalan gede ka dieu aya nu kieu senal teh senal boga nu kieu lamun deui teh ningali senal kieu urang boga atau kurang-kurang ayeuna mah loba sepatu ubot eta we sepatu ubot anu murah lain nama itu anu gede anu kieu jadi urang mobil kurang mah anu eta can kabolis eta manasan Mah boga saladan mah kitu loba duit kantong loba tapi teu dipake tak
Teuing ngabos Ai meurang di jalan negara marengan mah dirinya teh bisi pararanas hayo ke kahya pahuruan we sirah teh keneh. Kumaha? Kapan bangun teh alo make otomatis urang teh kasalaki teh ye aya jiga teh alo nu hurung Kami segala yen hurung Aya kitu ieu beuteung hurung. aya Allah, amun beuteung hurung kumaha urang mah bisa dahar mun ruksak. Nanti orang Sudah sudah berjalan. hurung Cangcut hurung mah pasti mau maksana panjang. Nah, hese urang mah maju mun make cangcut eta mah. Ayahnya diserelekan. Oh, lain ke cangcut hurung adi sarelekan disarelekan bisa nyetok. Kita bawa bensin we asukeun cebur we kurungkeun. Tah eta banyu. Meureun nyata kehuruan botak. Lain paharuruan Aji. urang anu panas akan orang teh karek belas Urang tang emoknya setor ayeuna geus mikiran baju budak sedangkan hiji mararaha sok carana Sedangkan setor sabaraha sok. Mata kudaek cara urang ieu dengekeun aya jeung jelema mah salaki teu boga gawe urang mah dagang baju. Urang mah dagang baju boga pan hadiah ayam meuli ongkoh urang sapatuna ka seorang. Dia motor itu anyar. Oh berarti boga nu kitu teh aji menang naon menang kieu caper itu nya capek oh nya lain ti musalahan ya ngabogoh Salah, lamun jelema teu capek, mending mana? Mending capek, mending cicing. Mending capek urang bisa dahar, mun capek mah pun boga duit, mana usaha capek. Urang mah dengekeun. Terus kabeuring motor lebaran. Budak kamari meuli RE King, ngan dihanapna urang mah jari-jarina ku kalajengking. Urang mah salah motor naon motor naon eta ngan yeuna, ya anak-anak urang mah tarik di sadana teh lamun dipajukeun teh. Eta we dipajukeun tarik teh naon ngadoror-doror sadoror ngan kieu. Ya, ngan ngaguli teh di Jalan Bria. Jalan tidak Jalan Bria, galengna urang hancur. Jalan Bria teh hancur urang mah. Oke, lamun loba ngaliwat kana loba jelema. Jalan Bria Si jalan beri teh amis, ketan make karet. Ketan diduruk make karet. Kenapa Urang teh guna dipoe kan jadi alus di karet kan. kumaha panjelema ieu mah kalau urang nu stres Aing lieur. Ada orang ngeliat kan sama di baju aing lamun gerak. aing lamun denger kitu teh nu boga stres Nah, ajeuna satoran tepikeun kana ulen kana kalajengking kemari eta mah. Akan orang boga motor nu kalajengking. Batur mah king urang kalajengking. amun urang ayeuna boga anak urang mah kamari kan motor boga tapi suarana teh alus eta mah mending naon tadi teh ngadrodon itu mah lain didit cenah urang mah kitu Oh berarti eta menang nganyuk motor eta. tong salah nganyuk jeung didit beda Urang mah teu boy, urang mah teu nganyuk teu naon. Urang mah kontal nyeng celengan kamari sabaraha 2 tahun urang nyeng celengan teh dibuka-buka tahun kamari teu ayeuna karek dibuka. Nah aya di teang urang teh di jerona teh naon rinyuh we. Urang mah bunga urang teh eta buka ceng celengan teh kabodak teh kira aa urang meuli motor teh anu alus. Urangnya kepaksa we maneh mangiridit urang menganyuk kamari. Eta ge. Urang bubuk jadi puri Udah ngabagikeun duit cenah ka barudak 10.000 Mana tong ewang. bakaran? Tapi kosong. Lieur emang abandunganana. Ieu naon dieu teh? nganyuk. Ayo gua naon? Ada kudu ngabagikeun budak cenah ka 50.000 sewa ka budak. Tapi mana buktina eta ge da beli motor ge dirinya geuning eta sih. Soal ibadah mah ieu dok sodako mah teu diomong-omong da eta mah pamali eta mah. Dok sodako mah sok we da kana kumaha teu diomong-omong sodako mah ieu mah soal barang beuli intina mah barang beuli ada kontan dan duitna dihakan ku inyu mending we urang mah aya mah nganyuk deh sia tahu ngiridik tapi mun 11 12 nu nganyuk jeung nu ngiriditnya eta ayo maneh mah beli tapi lahir jeung ngiriditnya kan urang mah pamali jeung maneh menang nganyuk mah urang mah di sanana wek urang mah kitu urang mah kredit urang mah wek kayak kumaha we beri diangun dengan urang mah kitu tapi motorna teh merek teh HD Herannya nya. merek teh kayak naon Aing dek beli naon atuh. Kita bingung, eta geus bararoga motor, geus bararoga baju, ari abi naon? Ayo di mana? anu mana boga naon jualan di imah Aya oge pikir hawu. boga lemari Awal lemari oge gadekeun enak mah mending meuli baju lemari mah teh kan baju mah tong diwadahan ayo di mana nyeun paku nyeun urang lega iman nyeun paku di ditu janjireuna paku 12 lamun urang tos mandi mah teh diwadahan ka lemari alung-alungkeun balik mandi teh nyaransang di ditu kabehanana paku Nah, atuh lapor gitu mah. urang mah kieu nya. Baju teh geus loba. Da ngorea menyeuseuh, geus laledok, aya Citarum deket.
Nabung we itu. Balik ke Dirinya mah dia Kita lungkeun. buka baju. Ya, kudu mikir baju teh mahal meulina. Ngaran duit teh urang mah kieu. Curkeun urang Citarum teh di Citarum teh curkeun we daya jeung liquid eta nyeuseuh. Digali urang mah urang aya di sugan urang cicing ka dirinya urang pale di ditu saguling aya. Nyeuseuh teh. balik ke mama. Dirasa untung biru urang nya. Aduh lamun urang geus orang mah umurna eta ku saguling baru di nyeuseuh sampai ka ditu saguling. Ya. Urang teh inget teh naon ku ngagejelok urang ngagejelok teh. Nah cing teh ngagejelok aya tinggal ngagejelok. Aduh, jantung urang cocok tah ini. Beruas. Lain tapi masih kena hayangnya. Di samping jantung cau. Aya uleman tinu hajat. Aya nama urang jeung teu boga baju bedug langsung we jual paranti nyangu. Langsung teh hari dijual Era. urang kumaha. Ya, era Lain da langsung gede paranti di nu hajat. Bangkete nu hajat teh urang mere. Beulikeun deui kana langsung. Atuh eta mah mana jang tuangeunana. Gila, Beulikeun teu boga eta mah aya kebun sampul kacabut teh urang jual. Parutan Bu. Mangga. Aduh, ya udah gambar khas naon ya. Oh iya, acung bedug betul cenah Bapak. Oh. Baju bedug. Ya. Kaleresan aya abi oge. Ya, aya. Masih ada yang mancok bilangnya. Kenapa ya dipotong? Lima, udah lima. Teu kalau bateuy sama kabayar. Penting aya nu ngajukeun. Pas Urang mah dari BH, urang mah BH kemarin geus sabelah, ayeuna sabelah deui. Kabae nu geus gablek deui tong Kita ngomongnya aya nu geus boga Ada kok era nah udah deket kieu lebaran. Gak urang mah ngarumasakeun salakina tukang macul. Lilanya untuk ngajukeun deh. Ngajukeun yang baju kali copet. Ayo campur. Urang ini. Lu bajunya ya. Ayo bedug yuk kurasa para cukup. Minta asli. Main boga modal dagang baju ka era we nya. Ih,